keur heubal gitu 1 juta dia jeung anak aing. Kapan tuh situ jongko dikawinkan bae? Nyameureun anak aing saminggu sapeuting meuni ceurik bae. Matana ge meuni bareuh doang diseuredan tawon. Mana kitu ge cinta mati burung ka abi mah sampai jeung cirikan kitulah. Daneng nya mun aing mah kahok-kahok cimatan yang cirikan doang dia. Tadi abi nyolok mah matana tah ke ceurik. Badieu mata dia aing nyokel. Hayu ulin. Ulin ka mana teh aya? Munggahan batur maa moal kubal ke puasa. Teh endeulekeun betna batur nek ka mana ge ya? Ngomong bae teu boga duit kitu Atuh aku di rumah saya orang menjelma ipis. Aduh, terus. Anja pada dengan kene. Saha dia boga pare kolot ka poe? Alhamdulillah mak boga bae seutik mah. Ilu bunga bae kolot mah neula anak boga pare ge. Bungana kunaon kitu mak? Atuh dia moal menta beas deui ku ari mah. Atuh mak pare sakieu mah tinggal cukup ka lebaran. Cukupkeun bae ya, saremeh-saremeh bae mamna. Neula karungna mah asa-asa aing. Atuh karung loba nu sarua ieu mah. Ja eta mah doang pare di dapur aing. Minantu laknat ya. Tama lalaki ngeunaheun nya mam tinggal emam beus dipasakeun ku pamajikan. Ganeng ya, menanti mana teh lalaki situ tutup jumpalita nyaran pi barahakan. Diga mah tinggal masak bae kumaha haliu bae. Tinggal masak. Atuh mun kudu siling bandingkeun mangan jadi bika mah tinggal emok bae di imah. Gandeng ku ngarawatan anak ke cara rape. Ting teu ngeunaheun keneh jadi lalaki. Atuh hayu burung ojol, ai jadi lelaki aja di bika. Hayu. Nya segala pinahkeun yeuna ya. Hih, enduh amat dik. Dala tuh minantu batur mah mitoha ge dijeunkeun imah. Ari geus dia boga imah sadesa suluh ge menang nyeunkeun mitoha. Mah ulah harus tinta ngomong soal asalnya langap bae. Asalnya lengap kumaha japaktana kitu kan? Oh, bom ya abi doang ki nyamar doang mah. Aslina mah bom mah CEO. CEO pangtahian meureun. Nek irah hirup urang merenahna Kerebel ge keur sampe kawin jeung aku ditanya, lamun daek di bos sengsara atuh hayu cek ai daek bae dibawa ku kumaha ge. Meureun keur heubal mama jenna lope-lopena. Nan ku ari teh lopenya. Geus anakan mah lain kudu lope-lopean deui Kuduna naon burung. Kudu ngalobakeun duit. Mama malah hewa bae ka minantu, tapi na di arah bae. Saat anu ngarah dia, aing mah ku karunya ka anak aing bae. Atuh lain di pipaleran. Geus beak gabah babara karung, bumi paleran anak aing supaya ninggalkeun dia. Oh, hasilna nihilnya. Garati mari geus ngarasakeun mah. Ngarasakeun naon? Ngatu kitu bae. Ih, dia Dalo salaki batur mah Hooh, salki batur mah paling ternyar duitna. Bareng pare 2 karung ka bawa sekali manggul. Ari geus aya boga salaki kanu ngandul teu bisa usaha. Nek ngomong kitu kan geus kanyahoan page. Geus bosen mah hirup dibanding-bandingkeun jeung batur bae. Lamun kudu nek kabanding-bandingkeun mah, geus pamajikan batur mah beungeut marus, jubur da repron. Hih, ting torek banget jubur. ari dia boga ilmu naon? Ilmu cinta di lubuk hati nu paling jero. Jabuktina anak mah kekelepakan bae ka kuari. Kekelepakan kunaon? Penyakit ayan meureun. Anehna aing matakana dia diracun ge teu dek pae. Nah, abi pernah diracunnya enggak? Pernah diracun make racun berit. Tapi jag-jag bae dia sampai kaki wari. Jeger tuan masugan. Kunaon ngalamun bae Lalaki mah telok bercerita, nyawa-nyawa bitu bae pamisi hule. Nyaho ai ge ngalamunan jandanya. Hayo geus ka mana lah. Batur mah neuleuh salaki pusing eta tenangkeun, ieu mah kalah nambah ruwet. Heueuh ai ge ruwet neula ngajedog bae. Haruh, kira aku aing kudu nyekek maneh. Hei, maos genta suku. Nun aya naonan nya? Abi nu duit katincak tak umah. Nya sebetkeun tadi akana duit mah. Atuh ngaranna jelema ieu mah, aos bajula ditincak tah. Mana jauh duit eueuh naon? Sumpah tadi mah abi neuleuh duit di dila langsung ditincak umah. Boga mata geus paor, mentah ge hang boga duit mah gawe ceng gawe.